صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا dina hadis dijelaskeun ku ulama opat rupa jalma nu dirindu surga urang sebat hiji sangkan ngerti tur bisa manfaat kana iya diri salli wa salim daiman ala Ahmad salli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada hiji jalma bisa ngajaga letahna tina ngabohong jeung gibah diraksana kaduana rajin ngaos Al-Qur'ana tur diamalkeun dina kahirupana salli wa salim daiman ala Ahmad salli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada tilu anu rajin gawe sedekahna mereka jalma butuh sareng laparna opat anu puasa bulan Ramadana bari iman tur ikhlas karena Allahna salli wa salim daiman ala Ahmad salli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa salim daiman ala Ahmad salli wa salim daiman ala Ahmad wa salimna minal afati wal balwa wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabahya sinareng cocoba tina pancabahya sinareng cocoba amin ya rabbal alamin.